Pit, haus tuh. Haus deh kebenaran. Ya, kurang boga minuman, Pit. Karena teh bawaan kan. Nah, Pit, bawaan ya teh Pit kurang bisa Pit. Ngan ngasa umur 8.000 Pit aslinya. Tuh, ningali aduh segar bisa. Mau coba panas-panas jiwanya. Sok atuh buka minum. Tahan heula. Ngasih euy. Asli jang euy mendingan ah ieu. Asli bajang. Tah, matakna bagi sadayana nu bade meser. Lokasina teh aya di Jalan Pangeran Santri. Pokona mah pajuneun Wisma Gening lah. Sok mangga dibeli boboan heur nu lokasina deket hareupeun Wisma Geningnya. Pokona mah lamun misalnya maneh teu meuli boboan heur, maneh teu banyak kuing. Tah, rasana teh seueur pisan. Sok mangga dipeser. Tah, hargana teh mirah ngan 8.000 sok mangga dipeser. Lokasina aya di Kabupaten Sumedang, lingkungan Gending, RT 4, RW genep. Hayu ah grameser. Urang kudu bisa menang ieu mah euy. Ya mau bisa lah, kan dia Dewa Kartoremi. Onta Arab, lamun ngomong tong ka mana wae, pasti urang nu meunang. Itrek main kartu atau rek debat? Ya main kartu lah, tapi kudu aya perdebatanna ame dramatis. Sok we main tong loba ngomong. Oh sok urang ayeuna rek serius yo. Jigana ramenya lamun misalna urang mitna si Iki. Urang fitnah sakali we. Eta si Iki nempo kartu si Fitra. Si Aike tong ningali kartu uing. Sana lagi kartu maneh mah meradukeun deh nih. Heureui jang atuh jang heureui. Aduh jang lapar kieu uing balik heula Aduh jang ke dieu atuh, tahan heula. Geus teu kuat jang euy aslina. Urang balik heula ke kade deui. Jang geus atuh kieu. Urang baralik we heula. Kayak ka dieu deui, kebenaran pisan urang geus lapar euy, yang dahar. Itu orang geura balik heula, urangnya geus aya dahar. Wah, itu. Gaspol. Duh, keur mana apa? Udah dahareun. Kumaha tuh? Kita lanjut ulin deui. Baweh ulin deui lah. Duh lapar kieu euy nganana dahar gorengan jeung cin teh. Oh euy can kukumbah leungeun euy. Can kukumbah heula. Eta si Fitra nu gorengan di mana we? Kumaha pernah nu mawa? Kamu urang nu mawa nama. Ning bawa. Duh dahareun uing ka mana euy? Mana bet? Dahareun uing ka mana bi aya di dinga di dahar kumanehnya. Orang kadut, urang karek datang maneh make nyalahkeun ka urang. Ah apaanan maneh aya di dieu? Berarti maneh ngadaharannya. Ya Allah, kenapa kamu ini semua fitnah? Kemarin rambut, sekarang goreng. Kanon ieu. Ah si Iki nyokot dahareun urang. Wah, parah maneh maki dahareun batur dicokot. Kaso dahareun wae maneh mah. Ganeng maneh mah mana suai arutang duaan. Lah, kalau orang naon, pan urang mah membela kebenaran. Ah, kebenaran. Atau maneh heueuh nu mawana. Heeh nya, kade maneh nama wana. Tuh nyalakeun ke urang. Panan urang mah rek datang. Oh oge nya. Ah geus imah si Iki, ngaku we maneh Ki. Sia nyolokan we ke head. Ya ngagawe juga gelut. Gelat. Lepaskeun. Ya gelut tau ih. Duh, aya wae eta bordok make gerut segala. Si Ipa geuning euy di basket. Sabar kena. Pak, kenal dinya, Pak? Sorangan wae.
Urang ada kawan baru dak sugan teh malah kartu kene. Oh, kamu tadi guys baralik. Tadi siapa yang seri euy? Si Iki dituduh mau dahareun si Fitra. Takut kagerelut. Padahal mah urang mau najak urang we bagi papanas rame-rame. Parah maneh Maden, si Iki teu boga salah naon disalahkeun, parah maneh. Ya mau ngasahan udah dahareun di mana wae nya kuing di dahar. Keur mah lapar we teh. Yang satu pal ingin di telah kadi cula. Ieu Pak dialenya. Sok. Awas ya lama ngalabok dahareun uing deui. Saan war labok dahareun sia dalen aing. Ah, alasan. Dak aya naon dak? Dak aya dak, we nyarita. Arek nyerita naon atuh uing keur aralak ieu. Mana ya masalah naon si Iki? Eta dahareun uing dilebok ku si Iki. Saya nyala terus urang, hen santet ku urang. Urang apa sanu ngalebok dahareun maneh tra? Ah, saha? Jadi kieu nu ngalebok dahareun maneh teh si Deni. Amane buat apa si Deni nu ngalebokna? Tadi teh si Deni teh aya ka dieu nyaritakeun bahwa marane garelut gara-gara dahareun padahal ngadahareun si Deni. Nya urang geus curiga ti meeting ngadahar-dahareun maneh teh si Deni. Aing teu narima dahareun aing dilebok ku si Deni. Tapi saajana eta wing minta hampura ka si Iki. Ki minta hampura wing ngajelutan maneh. Oh, pit kok ingat jampura. Ayo teh si Deni na. Urang ieu euy. Ayo bro. Mun nikmat uing dahar jeung bala-bala tadi jeung cintena tuh. Daek we ditipu atuh si Fitra nya. Itu si Dani pit. Oh benar ayo sampeurkeun. Ayo nu dahar gorengan uing teh. Yo, sedrungan ah, sedrungan. Sok, we hitungan. Ye. Wah. Halo. Ampun aja euy. Oh, uing yang aku salah jang. Uing mau kikiran aja ampun jang, ampun jang. Sok, 1 2 3. Ayo balangkeun ge ah. Berat anjing. Berat goblok kieu teh. Bro, yok, 1. Apun jang. 2. 1. 2 3. Ayo sedrungan ah. Ayo jang, apun jang.